Dulu. Kilometer ya 2,5 kilometerannya. Ya, belum. Gitu deh. Kalau Murdi, Kita ke puncak atau? Puncak lah. Kepada Sarawak kapan puncaknya? Iya. Tekan kapok ibunya sadari. Iya, tekan tenan buat rame di dia. Bawa jeung goyorannya. Maka ka iker main ge geus hiji anu karari leuwat urang mah mundur tina panggung teh. Tara nyamber era. Era. Dua teh mundur rada ngeleset. Ayo, Bro. tadi ulang di turun. Ya kan agung main mata. Berarti agak siapa nak kanan. Sok lamun kadinya mah nya Semar pas ka handap. Belok kiri itu tungtung awi. Tungtung awi nu eta. Belok di kanan lurus ka handap. Nya kiri heula we itu we tungtung awi itu. Pas tungtung awi da nyala keun we balas tadi. Jeung ulang. Ya. Cokot. Menang ya sesatuan deui. Segede kieu. Hidung kobra, aya mah king kobra. Oke, nak. Teritori. Loreng, ieu mah loreng. Hidung. Alas. Ya, alas. Kitu ngaranna sih punya. Sageung hidung, sageung. Oh, pasangan aja gitu enggak. Kan udah kebal sama cuk keras kobra. Sisirna kok gitu. Dikanti kulit. Di pojoknya aya king kona. Ada nyeri di pacok mah tuh. Ya dalam hitungan detik kemarin kering mau lihat tak, boy. Alhamdulillah iya. Baik dong, udah kan era. Kentut. Era. Detik-detik kentut. Ingat kalian bil. Anginan di jalan, sip angin. Trok lah.
Aduh, bubuh tukang kamera anu kaanteng. Komo mun ageungna dicanak mah no. Engke hari kempal barudak di dia geura. Nya mun dicanak nu ageungna wah pasti adi teh gugusyur paling oge. Pasti. Dia ti tiap paguron cenah hoyong ngarumpul di dia latihan. Makanan naon eta? Orai deui. Orai deui bayawa kadang dimakan. Bayawa kudu dimakan. Pokoknya keluar itu yang utama namanya pisah ini. Terus sok loba ora ilingas di hanap teh. Orai sancake kan dimakan kuy. Ya hirup. Hirup. Tang dihijikeun orang tua. Teuing aya nu ngege teh heula aya keneh no. Wah, orai nama urutna we ya keneh. Jeung kenangan-kenangan gitu sih karasa.